Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawallah. Jamaah pengawasan, mudah-mudahan selalu dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kepada pendukung channel YouTube Gilang Official yang mana mudah-mudahan kalian semua tambah milik rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fi nidai wa saful awal." Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamun tah jelema teh pada nyahueun, lamun tah jelema masyarakat kabeh pada nyahueun kana ganjaran kana pahala-pahala adan. Bab ieu nyaeta ngalanjutkeun tentang kautamaan adan. Cek Kangjeng Nabi, lamun ieu jelema pada nyahueun kana pahalana adan jeung nyahueun kana ganjarana sop anu ka awal. Gitu ya. Tumalam yajidu illa ayyastahamu alaihi rastahamu eta cenah ge moal bisa adan terkecuali ieu kudu diundi heula. Kabehan pada hayang adan. Abah iya hayang adan. Kawahyu hayang adan. Ai heula gantian. Ka ebing ih cenah kula itu adan. Ayo deket cenah. Bahkan bahasa mana anu biasa ge kapieuran. Gitu tah. Ieu cok Kangjeng Nabi ge lamun pada nyahueun ieu kana ganjaran adan teh eta geus kudu diundi. Eta cok Kangjeng Nabi ge lamun pada nyahueun eta kudu diundi heula, kudu dikocok. Dia saking hayangna kana adan. Wasopul awal kitu deui barisan anu kahiji. Barisan kahiji. Jadi salat kitu eta barisanna di dieu kitu. Eta pada hayangeun anu nyahueun cenah ganjaran. Tapi di dina ge lamun nyaho cenah kana ganjaran sop anu ka awal eta atuh pastina mah hayang pangheulana manehna. Kitu tah. Jeung gede ya ganjaran. Sehingga tempat haji di dieu kurang di tempatan. Tok haji di dia ieu tempat aing. Weh, Tuhan saha dilambat. Eta kudu diundi cok Kangjeng Nabi ge. Tabun pada nyahoeun mah ya. Aya urang mah nyaho. Itu tah. Bahwa adan ganjaranna gede. Eleh mah kuhulapan. Eta lamun pada nyaho cok Kangjeng Nabi ge, pasti pada hayangeun kabeh ge. Aya urang mah nyaho ya cukup nyaho bae. Kadang pan urang mah adat geus dari adat ih apa nya adat bisa ieu. Ih. Mugo aing enggak. Ih dia mah. Eta lamun nyaho nu bae atuh semua kitu teh aing. Cok Kangjeng Nabi teh kitu. Lamun kudu diundi eta adan teh. Nah, itu tah. Lamun ganjaranna ka deuleu bodoh enggak dong amplop gitu dah. Berupa duit, dong kitu diundi. Puguhan ganjaran ka deuleu. Ka deuleu di ditu. Di mana buah. Lamun kudu diundi cok Kangjeng Nabi adan eta. Ya kabeh pada hayang. Hadis anu kadua, walau ya'lamu ma fi tahjiri lastabaku ilaihi. Lamun tah ieu jelema nyaho kana takbir pertamana imam. Jadi imam tak usolli fardhu maghribi salah salatu raka'ati ada imam lillahi Allahu akbar tah. Imam teh ya. Lastabaku eta jelema cenah ge ku ogah katinggaleun kitu tah. Eta pada balapan, pada lumpat maneh. Pada lumpat dia bisi katinggaleun kitu tah. Katinggaleun takbir pertamana imam. Eta pada balapan cenah. Walau ya'lamu ma fi atimati wasubhi la tuhuma walau habwan. Jeung lamun ieu jelema pada nyahueun kana ganjarana salat isya wasubhi jeung salat subuh. Tuh ya. Kana ta salat isya jeung subuh teh cek Kangjeng Nabi lamun ieu jelema nyahueun kana pahalana kana ganjaran salat ngan jamaah isya jeung jamaah subuh
la atahuma walau habwan. Eta bakal ngagawean cenah. Karena eta salat isya jeung subuh teh sanajan mah bae ondang. Ajan mah geus subuh mah teu kawawa. Sebab manehna nyaho ye salat isya teh pahalana gede. Eta mah najan make itu ke gitu tah. Jamaah bae manehna. Gitu. Jamaah bae manehna. Lamun nyahueun mah cok anjeun kumaha nyaho mah nyaho lah. Eta ganjalana gede cok anjeun Nabi ge lamun urang nyaho mah kana kautamaana salat isya jeung salat subuh jamaah teh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadauh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sami'a nidaa faqabbala ibhamihi sing saha jalma anu ngadenge kana adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Adan. Tidinya mahena pakubila ibhamihi. Tidinya mahena teh nyium kana dua jempol leungeuna. Kitu tah. Dua jempol leungeuna dicium kieu. Di jempol leungeuna tadi dicium. Wa doa ala ainihi. Geus kitu diusapkeun kana matana, dikieukeun. Tah, muncul eta mah doang jampe gitu. Geus kitu diusapkeun kana dua matana. Di dinya kumanehna bari di jampean kitu tah. Kumaha cenah jampena? Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Eta jampena kitu. Jadi begitu kurang dicium kieu ya. Tah, terus kurang dikiekeun baik kurang dijampean. Jampena marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Cenah ge. Pa anna syafi'ahu. Cenah sing saha jalma cok anjeun Nabi ge. Pa anna syafi'uhu. Sing saha jalma anu sok macakos kitu mangka sanyatana aing cok anjeun Nabi syafi'ahu eta bakal disapaatan ku aya si jalma teh. Yaumal kiamati engke dina poe kiamat. Jadi mahena begitu non adan mahena sok maca jampe eta kitu tah. Nyium kana dua jempol leungeuna deui diusapkeun kana matana. Bari maca marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Eta ku Kangjeng Nabi langsung disapaatan eta si jalma teh engke di poe kiamat. Eta yang cenah ge pas nyiumna eta pas asyhadu alla ilaha illallah pas eta nyiumna. Langsung kurang dicium leungeun urang terus diusapkeun kana mata. Aju maca haban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Wa qaiduhu ilal jannah langsung ditungtung cenah ku aing. Ku Kangjeng Nabi jannah ka surga ku aing ditungtung langsung ka si jalma teh. Panduannya di alam mahsyar eta. Di alam mahsyar kan kabeja naon panon poe eta 7 hasta alin. 7 hasta. Urang bagi di sawah panon. Sakit jauhna. Ih, dosa. Iya mah 7 hasta, 7 nyata ya, ada 7 hasta 7 nyata. Urang panan bagedukan di alam mahsyar. Langsung urang puguhan urang mamun adan sok maca eta. Langsung disepatu ka Nabi. Dituntun ku Kangjeng Nabi. Geus kepada urang leuleus kapanasan. Dituntun ku Kangjeng Nabi dasupkeun ka surga. Tumunaheun panan. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam adauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana waktul adani ketika datang waktu adan pas adan Allahu akbar Allahu akbar ya. Futihat abwaabas samai eta pintu-pintu langit dibuka. Pan langit eta langit kahiji langit kadua sampai langit katujuh eta kabeh ya. Kabogaan penjaga masing-masing, kabogaan kunci. Atau begitu adan, abah sama adan, kata langsung dibuka ku penjagana, pintu-pintu langit eta, dibuka langsung. Nges dibuka gitu yang tahu istijabu doa.
Nah, eta tempat ijabahna doa. Jadi lamun ulang ngadoa teh diijabah. Gitu tah. Diijabah. Makanya orang ngadoa teh nu hade ulah asal. Jadi lamun ulang ngadoa teh diijabah gitu tah. Gusti Allah. Eta mah kuanya geus ngadoa kitu atuh tah mah Gusti Allah diijabahna atuh duka pada harita duka engke gitu. Doa eta hiji aya anu langsung diijabah. Dua aya doa sebagai penghapus dosa. Nu katilu doa sebagai pahala jeung urang gitu. Jadi nalika urang ngadoa teu dijabah ku Gusti Allah, ulah frustasi. Aing mah doa sehingga lamun urang ngadoa nyampe langsung ka Gusti Allah. Eta mah pintu langit teu dibuka atuh kahalangan doa we. Yang sang di langit kahiji beun langit kadua. Kitu tah. Ai pas dibuka mah pasti langsung nyampe ka Gusti Allah. Wa idza kana waktu iqamati lam dakwatuhu. Yang ketika waktu iqamat, geus adzan pasti qomat. Allahu akbar la ilaha illallah. Lam dakwatuhu eta ge dijabah doa urang. Jadi pas qomat urang ngadoa ka Gusti Allah. Dijabah ku Gusti Allah gitu kan. Tempat ijabahna doa. Jadi pas adzan sampai iqamat itu urang ngadoa teh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala wallahu alam bisawab. Mungkin sakit itu sing abdi kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.